Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa bismillahirrahmanirrahim wa sirri amri wa tulisan qauli. Alhamdulillah tiasa pang sareng sadaya guru-guru anu alhamdulillah biasa keneh miara sareng melestarikan bahasa Indonesianya, memagi lestari bahasa Sunda mah pupus, melestarikan bahasa Sunda, memagi anu boleh memagi bahasa Sunda bahasa anu hiji-hijina sadunya tapi anu rasana saya bisa. Bahasa Figurin anehnya juga Cuparman Walanda tapi Sunda pisan. Juga Cuparman Walanda pisan. Sekolah saumur-umur di sekolah Walanda di Santa Angela juga ke universitas. Ilmu anu di garapna manajemen sareng ekonomi tentungna ka perpustakaan. Namanya itu kumargi sebuah kapungur mah anu janten jelema teh insinyur, dokter, ekonomi. Janten hadir dekatna tadi. Nah aneh gitu. Aneh. Ibu muda dipasihan buku harian dan buku harian. Kumargi zaman kapungur mah tadi asa di lasan pisan, kami nyarios sama sepuh. Hiji kedah menepo, kedua kedah rasana sae, dan tentu biasa protes. Salulina pun bapak mas mandi demokratis, tentu bebas bisa. Yang dipasti HP kita harian, di nama harian kita, sadayana dicatat. Namun anu ayah sadidit teh, badai disusulan, badai nol, kubika. Si mamu menyimpan duit jajan teh dengan sakieu ari nu sanes mah sakieu. Aduh hayo ieu mudah-mudahan dipasihan hadiah anu-anu saban salajenna. Nah tina buku harian eta sadinitan teh naon we di sana. Ieu ditunduk pisan panas. Kita dina ditunduk pake kami halus gitu. Eta teh zaman sapodan. Bekasi yang panas, puyuhan barang hirup gitu. Terus saya dina informasi ya, kayak langsung video dan terlalu bukan judulnya lah. Nah, luka kalapsan, luka guru nabakeun, luka kepala sekolah nabakeun. Waktu siswa salapan 10 tahunan ya. Dipilarang ku ibu guru, ibu Hamsah namina sareng kepala sekolah nyerat karangan pengalaman. Nah kalasan harita teh kantos dikirimkeun ke pundian ka sawah. Di sawah teh aya leuit. Aya leuit kumaha diwatosan leuit teh. Aya leuit di sawah teh aya leuit teh disimpenan pare. Nah, dina pare dina sakuriling leuit eta teh sok aya leuit. Kan dina jero hate budak eta leuit sangeunah nawehkeun gitu. Nu malak manusia nu negelan leuit kan ya. Kuduna dikumahakeun eta leuit teh. Dasar pakinten simkuring teh jelema jaya kieunya kuduna teh si beurit teh dibanjur punya tanah diluruk tapi aneh umpatna karena leuit eta apa kahuruan leuitna saha nu legal eta teh janten ieu janten tulisan pertandingan harita di usia 8 tahun teh anehnya sakitu sadis tapi janten juara Kota Bandung. Jalan Kota Bandung. Ya alhamdulillah gitu. Terus ya ini resepnya nyelatih segala tiasa diungkapkan bari teu aya nu protes kan karena protes ya
jadi anak bahasa Indonesia jadi anak jangan terlalu sadis, nah sabarin gitu. Kan pasti balasan mana jangan jangan nah tuh betul rasa pada kita gitu juga kan jangan bisa. Terus saya kata ayah nyisri ayah naon terus ya alhamdulillah dugika remeh dina piring oge dietan bukan akibat juga remeh dina piring sabaraha sesana 4 usia sabaraha cucu sabaraha bini sabaraha seterusnya itu mereka dina piring teh sabaraha so bentuk sabaraha piring nyisri pasti bentuk judul nama kacipta kata nyisri teh saha kacipta nyisri anu geulis dan sebagainya itu jantan implengan dina hati tapi ketika enak asal di cobi kemarin sanes di jurusan sastra budaya Sunda. Nah terus nyerah saudara di logika bogoh kahiji guru oke guru matematika wah terkasih di UPI etake jantan seratan kalasan harita teh akan tersumbernya senyerat dina jadi keambek naon kurang emosi ini kurang manajemen stabil supaya daripadanya tidur saeun gitu nyarekan salaki naon oke anggus saya serahkeun minum majalah jadi emosi kurang jangan stabil terus oke kurang nyerahkan ambil mangaweruh ya kas oke tiasa masih ke pesan orang kurang kali ibu sana bapak coba di berita viral tadi ayah guru anu Maluku di kumaha pemurang kalina itu dibulinya aduh abi mending ngangres pisan tapi eta guru itu ya itu kita itu ada guru yang dulu itu jadi saya berkaca terus ibu teh kita jadi kita semua coba bayangin upami bapak sareng ibu ujung ngajar di sekolah tiba-tiba muridnya seperti segitu kumaha ibu eta teh tandanya kumaha di sekolahnya jangan kurang kali kan tirang hormat atau tidak seterusnya ya tapi mungkin ada kebijakan yang pihak sekolah laksanakan seolah-olah tanpa ada komunikasi gitu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu pesan moral yang ingin bapak ibu tuliskan yang ibu diserahkan di anak-anak yang biasa lewat tulisan ibu bapak mejarnya samtena anak-anaknya kayak meninggal jadi karasan abdi tadi disebutkan ibu pupu abdi di dinas pendidikan salah sama kapur abdi seperti bapak dan ibu ngaulang di payung naon gitu tapi konon biasa di dinas pendidikan nah, itu tim nyerat oge ibu bapak da upami ayana nah cina eta dina biasa di distrik gaduh saha sok aya nu naroskeun itu alhamdulillah biasa kadis teh kumadi teh tim seratan teh di karasan waktu sarita teh kepala dinasna sok nan kita mau sakit di mananya Pak oh cenah kita ngajar anu tenang ka dieu asa potos kitu dan kan waktu sekali oge karasan simkuring kana mendampingi kegiatan Pak Kadis nya waktu anjeunna atau sendiri di kadisnya karasan simkuring nyanyian ngadamel buku di mana goresan cinta bersama Bapak gitu ya. Jadi ayah kenang-kenangan untuk beliau. Dina masih ayah gambar. Teras oge upami cik abdi menaruh di dia ya ibu bapak masuk nyerat. Aya teh ibu. Aya teh keseut bade nyerat status oge bu. Tak dan nomor status mau masuk sigananya. Tinu status eta biasa lah. Oke sakedik dikembangkan atuh napi kumaha. Dana intina mah kieu ibu bapak simkuring kan tadi disebutkeun simkuring mah jurusan akuntansi. Prinsipna entong atuda tapi prinsipna kedah sanajan. Tadi disebutkeun bapak di dia anu basic di bahasa Sunda sabaraha jami? Punten bahasa Sunda, basic bahasa Sunda sabaraha jami? Tuh, seuna anu henteu nya kaeta tong leutik hate sanajan abdi sanes jurusan di bahasa Sunda. Hayu urang sasaranna ngamumule bahasa Sunda. Sanajan abdi jurusan akuntansi. Kan
diri sendiri. Ayo kurang nyerat, kurang memulai bahasa Sunda. Jangan yang nama kedahan udah abi mah di jurusan teknik bangunan tetiasa nyerat. Udah abi mah di jurusan amun nangge atuda mah mau maju urangna. Upami urangna kenyum, upami urang yakin, ayo urang diajar sesarana insyaallah sadayana biasa. Ayo urang sami sesarengan yang mulai bahasa Sunda, salah sajinya tadi anu cara sederhana nyerat. Biasa tilu rohang anu paling sederhana di mana aya tadi non barakata nyerat status oge teu sawios eta biasakeun. Terus nyeratna ibu bapak kedang ngagaduhan target. Misalnya saminggu ngadame hiji carpon atawa kumaha upami tong diaturkeun teuing tong sabaraha bulan teu upami ngantep urangna teu aya teu manage diri daya target teh urangna bakal bulat. Jadi biasa karena terbiasa, kita bisa karena terbiasa. Jadi kita target ibu sama bapak bari merah saminggu sabaraha hiji aisin kuring mah kapungkur di target saminggu kedah ngahasilkeun 4 karya biasa cekan atau napi carpon. Ide mah biasa seueur di sakuring ibu bapak simkuring harita nungguan ngajemput ni kesel lami-lami teuing janten harita judulna sabot nungguan. Simkuring harita nuju kuliah nyupri di S2 aya ningali kana ari S2 mah kadang dihijikeun sareng ABG-nya aya nu ngasih bunga panginta ka bogohna eta kuring ningali janten carpon judulna kembang kerpika. Terus oge simkuring nuju karasan di kantor langsungna kan ojek ya. Ojek cik bari ngahulung kan ya. Eta ojek di belakangnya teh miseur sireung untuk jangan babi semut di atas jaket. Nah itu ide mah seueur lah di mana-mana ya. Biasa di mana we? Biasa. Bari ningali insyaallah ya. Jadi insyaallah kalau ada kemauan semua pasti bisa. Gitu ya Bapak Ibu, panginten sarenting simkuring hapunten bilih mawankeun sanes mamatahan. Mangga wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sisi kahiji apresiasi, masihan motivasi, masihan semangat, panghudang tina pengalaman saya nanti para pangarang, parantos rengse ya. Insyaallah kita dilajengkeun kana sesi kedua ekspresi nanging bade teu marosila sateuacana ieu teh istirahat tapi kumaha teh kita istirahat. Mangga upami kitu mah tabu 1/2 lebat tabu 1 lebat deui nya margi kaya materi disekuring moal seueur sanaos nya menang masyarakat dan kita masih aya. Alhamdulillah dengan pendidikan itu itu kita rasa syukur. Kedua tiasa janten ide kahangan gitu. Manihan seueur nu ngahaja hoyong curhat gitunya. Hoyong curhat, hoyong ngadugikeun unek-unek kasedih, nu dibully, nu kumaha nu itu nu ieu sok dikupingkeun teh kesimpulan mah aya mah aya nu sok kalampungan WhatsApp gitu nya. Kieu lalakon. Nanging tetep salaku pangarang urang kedah gaduh lilingeran gitu. Berarti urang kedah objektif gitu. Upami curhat mah biasanya sok aya di pihak dirina gitu nya. Tapi tiasa janten eta teh sanes kalepatan nu sanes, tiasa janten eta teh kalepatan dirina nyalira gitu. Jadi urang diolah deui gitu terus oke pesan moral naon anu taris dirujikeun kana maca. Rupina sakitu pedagang di simkuring atur nuhun pasadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ambu Teti Khadijah pangabdi patrem anu parantos ngadugikeun best praktik anjeunna nya salaku pangarang saran prestasi anjeunna. Tadi kan aya tahapan-tahapan. Jadi tiap pangarang benten-benten pendekatanana dina nyebrehkeun gagasan sering dina nya tiasa di serep kurang
badai seperti abu, badai seperti buteti, badai seperti sahang kayak gitu ya. Tapi insya Allah aya panta-pantanya, tahapan-tahapan anu tiasa digeneralisasi anu secara umum mungkin dipikir ke situ. Selanjutnya Nenisa heula. Nenisa bade ngadugikeun best practice kumaha anjeunna kalaku pangarang ya, pangarang sisi kreatif beririsan sareng atikan guru, anjeunna ge guru kayak di mana didugikeun dina milih bahan sareng sajabina biasa janten di dieu oge aya mungkin di dia aya guru tuladan teh kita guru tuladan di bahasa Sunda dacan ya sebenarnya pasti berpotensinya kanggo janten guru tuladan janten biasa janten ke naon didugikeun Indonesia biasa istilah kurang pengalaman dina ngaulangkeun sastra Sunda mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan masih semangatnya ibu bapak. Masih bisa banget semangat ya pokoknya bapak. Aturnuhun kanggo kasampetanana. Selama terus dulu ningakeun di ibu buku tadi. Insya Allah simpuring bade ngadukeun ngeunaan pengalaman panjangnya sharing di rumah dan ngeunaan ngajarkeun sastra Sunda ka siswa anu teu paham atau pikiran paham bahasa Sunda. Gitu tuh. Itu bisa. Bagi ibu bapak, abdi napi curhatan gitu ya curhatan di bapak ibu guru anu ngaulang di Bekasi atau mana gitu ya, atau napi Karawang, Depok gitu ya. Perjuangan gitu ya, ngawanuhkeun sastra Sunda, ngajarkeun sastra Sunda teh perjuangan pisan gitu. Jadi aya kalimat, aduh boro-boro kita nulis saja gitu ya. Nepi ieu teh ada di nanti misalkan nanti gitu ya, kataji pisan, kataji teh naon gitu. Kudu sakejap gitu ya. Gitu. Nah, panjang kieu urang bercanda emang. Maksudnya orang bawahan artinya sebenarnya bertanggung jawab ya. Kayaknya biasa sobat Nisa, ayeuna ngaulang di Darul Hikam Integrated School. Gitu di Lembang, Bandung. Nah, salabasna ngawulangkeun bahasa Sunda di sekolah internasional panggilnya bakal sami kasusna sapertos ngawulangkeun bahasa Sunda di daerah-daerah Bekasi, Depok gitu nya. Perjuangan sapertosna nama gitu. Ya panginten sasana sabeuneureun urang cobi sharing gitu nya kumaha we carana gitu salian di tadi teh ya buru-buru ngajarkeun nulis aja buru-buru ngajarkeun nulis carapun aya nu kantos nerbi siswana nulis carapun aya teh aya anu kantos nerbi siswa kelas 7 ya ngomong kelas 7 ya kan yang materi saja kamu gak usah tajan kurikulum merdeka ya yang materi saja kan terus meredik siswa supaya harus menyerat saja macam ribu gitu ya nah tapi sarang apresiasi sarang ekspresi gitu ya urang cobi ngaluyukeun antawis versi apresiasi upami siswa nonton anu maca saja pengantos pangitannya Nyanapedia di pasiran nonton gitu siswa tekan kelas gitu. Tapi produk akhirnya siswa penilaian kumaha tuh nyari kita nyari tadi eusina geuna naon gitu kan nya atau pami ulangan pangitan pangaranganna saha gitu ya. Nah sedangkan upami dina sastra mah apresiasi sama ekspresi itu sama kan ya da kada aya nilai gitu ya tapi da lagi ribuh cenah gitu orang legaan wangenan ekspresi upami teu nulis kumaha ekspresi nanti sanes nulis saja upami sanes nulis cerpen ataupun materi kelas 3 main SMP kelas 3 anu masih kami nggunakeun kurikulum 13 materi novel nya anu dibaca teh sempala novel baruan Kandungan Ora naon ieu ya
girang angin. Gitu jeung kitu baru dak gogorokan ka pokok angin. Nyawe ieu teh angin lembab tadi pisan. Koreca ditojokkeun deui. Muterna banget deui. Parantos. Percanten tuh karena eta kakawilan siga itu bakal nyaman. Da geuning eta ibu-ibu anu moe nya geuning lamun cedeung, tenang moe teh geus lolok bae, meuteut nyaman sok caan. Tapi duka leus teu kan teh nyawa. Tur nuhun ka sadaya. Tanya tina tilu ide utama tadi jadi kata-kata panjang. Jadi kumaha orang ngareka imajinasi menghidupkan tokoh-tokohna dina carita anu bade disusun ku urang. Nah, mangga ayeuna mah urang cobian bade ngangolahraga mikir heula mangga misalnya sapertos kieu. Abdi mah bade ngadamel teh mana ieu, cenah judulna ieu, ide utamana ieu. Tapi abdi mah paragraf bade aya 10 paragraf, bade 8 paragraf, bade 8 paragraf, bade 7 paragraf pikeun peranjang. Bebas. Kak? Bebas. Jadi bebas ada makarangan di kawitan di ayeuna. Sayana kanggo olahraga mikir supados gampil urangna. Teu cabang ka mana-mana. Ya, janten diajar ngadangikeun carita. Ya, sareng tina olahraga mikir geus di damel urang, engke urang biasa mengembangkan. Ya. Ibu abdi mah bade langsung we kana karanganana, mangga. Tapi temana kada aya nya sareng judul. Sok. Diantos 30 menit cek ah. Beda ka maghrib. Ya, 45 menitnya. 40 menit ngadamal karangan, terus eta ada bisa tinggal dikembangkan pada di parios ku tim penilai anggota Tio Dija. Bisa pada ayeuna. Henteu, teh mana bebas. Bebas. Bade tina pengalaman sadikeun teh waktu saulang mah di sakola mah. Yang penting pokona urang kalinya. Bade pengalaman nuju alit, mangga. Ya pengalaman sebelum jalan. Tapi tergitu cerita namanya, ya bapak direka. Ya, tapi kolecer namanya ya. Di situ aja. Jadi kita pengalaman sekolah mangga, pengalaman jalan mangga. Pada tina bacaan terus dibaca mangga, tapi tekengeng tindak Google-nya. Mangga di atas 45 menit. Bahasa Bekasi we, bahasa Sunda Bekasi we. Mau dilepatkeun moal. Kayak nurunnya. Ada paragraf mangga? Bukan ada. Aritos kieu mah langkung detil. Jadi ki karangan teh aya 5 paragraf tapi panjang mekarkeun dina ide utama anu 5 etanya.
Upami baca tamat kertasnya bisa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nua Bapak Guru anu sempurna dimuliakeun. Sesi ayeuna nyata ekspresi sastra. Janten ngebrehkeun pikiran-pikiran sastrawi dina wangun tulisan. Margi engke sanes wangun tulisan nya kapten geus dudikeun ku Anissa. Ya, dina ebrehan teh biasa wae ulah secara lisan. Biasa wae secara gerak kinesis. Gitu ya.
biasa wae dina bentuk pintonan eta ekspresi. Nah, tapi aya nama dina wangun literasi, ketertulisan. Kunaon hal ieu penting. Margina anu nandaan aya hiji peradaban teh nyaeta diantaranya bahasa. Tapi bahasa eta bakal leungit upami teu diserapkeun, teu disimbolisasikeun. Kitu deui bangsa Sunda. Nalika bangsa Sunda ku Allah digelarkeun dalam dunia ieu, teu dititipkeun bahasa Sunda ka eta bangsa. Tapi bahasa nu teu diwariskeun, teu dijaga, teu dimulai, teu dirawat, eta bahasa bakal punah, bakal hilang. Terus seueur bangsa-bangsa anu teu gaduheun bahasa. Bahasana teu dirawat, tur akhirna ka hegemoni teh kajajah ku bahasa nu langkung ageng. Sapertos urang ayeuna dina sisi politik berbahasa ya sanesna urang atos aya dina posisi subordinasi ya didominasi ku bahasa Indonesia sareng bahasa asing. Upami teu kuat guru-guru bahasa Sunda di sekolah sareng sepuh di bumi ngawariskeun eta bahasa. Ramalan David Kristal tahun 2000 ya menyebutkan yen 2025 atau 2050 600 bahasa daerah akan hilang dari dunia yang tulisnya bahasa Sunda. Jantan ibu dua bapak salahku ujuk tombak, salahku mata holang ya di kelas di sekolah anu mungkin secara sistematik atau kagetihan ya kadagingan ku pangumpa jiwa nu ditampi di ibu bapak anu janten sadibitkeun orang bisa hirup tina bahasa Sunda eta gaduh tanggal walau betadina guru-guru bahasa Sunda dina bahasa Sunda. Jadi sanes sungkul di bumi tapi oge di sekolah utamina. Sanes sungkul di sekolah tapi oge di bumi gaduh kewajiban neraskeun bahasa Sunda. Ya, jadi secara sistematis urang terlibat dina hiji ke pemerintahan organisasi pemerintahan langkung lega tur urang dibayar kanggo ngulangkeun bahasa Sunda. Nah, eta jadi antawis kewajiban, hak, ibadah eta hiji. Ya, ibadah bersyukur, masihan rasa syukur ka Gusti Allah dan urang dikasihan bahasa Sunda. Tur bahasa Sunda eta dirawat. Tadi antawis hiji salah sawius elemen leutik ya. Dina perawatan bahasa Sunda nyata sastra. Margi sastra adalah superstruktur hiji bangsa. Ibu sareng Bapak percanten kan naskah-naskah Sunda dicanang ka Belanda, percanten teh? Percanten. Sanes di Sunda ngumpul di Jawa di mana? Waktu sing piring kalian 4.000 naskah Sunda di situ. 7.000 keseluruhan naskah Nusantara. Nah, lantaran superstruktur hiji bangsa aya dina literasi itu. Hayang ngawasan hiji bangsa dicanak. Hal-hal anu patali sareng kehidupan orientasi ohyouna angan-angan urang Belanda. Akhirnya kan urang sapertos kieu. Kehilangan jati diri. Ya. Jadi tong ngomongkeun gitu ya. Sastra apa sih? Kangge naon sih? Jadi sastra teh hiji kalangan anu palintang luar biasa anu merekam alur pikir bangsa Sunda, sastra Sundanya anu merekam alur pikir bangsa Sunda, anu ngarekam hayang urang Sunda, angan-angan, cita-cita, dasar-dasar filosofis. Jadi kawasa eta sastra, kawasa eta karya-karyana nu canak akhirna kehilangan jati diri. Tapi kalau mikawara sastrana urang kerah kumaha kana basana antaranya nabi bahasa teh kunci na hiji kabudayaan. Bahasa Sunda di Bekasi anggoe sakumaha ayana. Nah memang bahasa wongkon disebut. Bahasa Sunda di Karawang, bahasa Sunda di Sukabumi, di Bogor, Sajabina, tetiasa disalurankeun sareng di Bandung ya. Tah, ayeuna urang lebet kana materi ieu.
tema jeung fakta carita dina cerita Pondok Barudak. Kunaon dia penting? Magi keseueur kan, muka hiji keseueur teh nganggo bahasa Sunda barudak. Lantaran teh nganggo bahasa Sunda teh apa bahasa Sunda teh apa bacaan-bacaan Sunda. Bacaan-bacaan Sunda eta teh ya. Upami diawas ku urang kami bisa lebat kana lulurung semuanya ya. Lorong hatina dina itu kosong. Ayeuna apa murang kali 2 tahun 1 tahun begitu apa HP-nya gini saja bina eta melekat kana kecintaan karena budaya komodikan sastra lain sama sekali. Dan kami untuk diwarongkan kurang salah sekolah sering. Cerita Pondok Barudak, cerita Pondok serius hiji karya sastra Sunda tina antawis 20-25 genre sastra. Ya. Jadi kayak disebut genre sastra, karya sastra, itu ageng, tidak prosa, puisi, sama naskah drama. Nah, cerita Pondok ayatnya dina prosa. Dina prosa teh aya disebut dongeng, cerita dongeng, cerita wayang, cerita pantun, oke sebagian prosanya. Terus cerita novel, cerita pondok. Fiksi ini lebat ke mana? Lebat karena cerita pondok. Short story. Cerita pondok bisa. Ya. Ai di barat kan cerita pondok ke 5.000 kecap. Urang mah da manglain sakit ayana, ada 800 dengan 1.200 kecap. Teu aya dina sastra barat yang disebut fiksi mili. Itu mah ayana dina dijalak bahasa yang lahir dari dunia digital. Jadi sanes sastra. Tapi aya unsur-unsur sastrawi. Ya, fiksi mili. Eta teh lebetna kana cerita pondok. Ya, cerita pondok. Mangga lagi ngajengkeun. Kunaon tadi tema pedar, tapi Ibu Teti tadinya nu paling penting dina hiji karangan nyata jejer temanya. Nah, ieu cerita Pondok Barudak lebetna kana sastra anak. Jadi mungkin wae kayak ibu lah bapak ngadamel cerita pondok ya. Cerita pondok dina ukuran kurang kali antawis 800 sekitar 1.000 lah gitu ya. Mata nepi 500 dibika 1.000 500 800 750 850 cekap cerita pondok kali. Di lebetna sastra anak. Dina sastra anak tah didinya diwiatkeun nilai-nilai value ajan-ajan kehidupan sareng karakter ya, sareng karakter anu diusahakan kurang salaku guruna. Jadi disebutkan sastra anak teh mere hiburan, kalau libur mana jeung mika paham kana kehidupan barudak. Otomatis bahasanya kenapa? Bahasa janya sederhana. Yang dia kurang tahu. Yang kedua, mengubah citra gambaran sareng metafor kehidupan. Antara tidak cerita pondok eta bakal karekam gambaran-gambaran kehidupan sabudayana di pasti sareng budaya di karakter sareng budaya budaya kali budaya urban anu lebih ini. Mudah menjadi puseur caritaan. Nah, tokohna kadang disusun tokoh budak menjadi puseur caritaan si kuringna. Jadi nalika ke ibu sareng bapak ngadamel carita kurang kali carita pondok barudak kedah ngalalakonkeun hiji budak ya, hiji budak anu manggul carita ti adeulkeun zel. Bade lalaki tokohna bade wanoja, bade adi lanceuk, bade anu sampurna, bade anu tundang dalita misalnya. Biasa dititipkan kurang salaku tokoh ya, salaku tokoh. Misalnya di kelasnya aya anu guru mah terangna sauna anu bager, anu pinter, anu baong cenah kitu nya. Tilu cekap eta. Tamu teh hiji karakter. Nah, ya, tamu hiji karakter caritakeun ibu bapak. Kira-kira bernyatakeun saha gitu nya dina cerita bapaknya gitu. Biasanya tidak pengalaman kurang, malika ngaulang, nikah ngulang teh di kelas ieu mah saotak berangkat tah. Tah jadi kan kurang tokoh
nya tina sudut pandang manehna atosna urang nambut sudut pandang eta budak. Tapi kita aya pembelajaran misalnya barangkali eta teh sadar nya geuna hukuman punishment tapi ke dibasihan hadiah misalnya tina hukuman eta teh nya. Jadi kita aya pembelajaran. Lanjutkeun. Nah, lantaran sastra anak mah pikeun barudak, hartosna pikeun bacaan murang kali. Disebut murang kali kan panginten ti kawitan 5 tahun biasa maosnya, malih 3 tahun ge tes biasa maos dan mah. Dugi ka SMA oge masih lebet kana murang kali, tapi murang kali fase remaja. Ya. Dina fase remaja eta sami aya jejer-jejer anu patali sareng nilai-nilai kehidupan. Engke boko kanggo maralit gitu nya. Anu yuswa 5 dugi ka 8 tahun, 8 ke 10 tahun, 10 tahun ke 12 tahun, 12 tahun ke 14 tahun, 14 tahun ke 18 tahun. Kita masih dina lingkup asrama. Jadi kebatasan tuasi jeung bangunan, itu panjang-panjang teh intinya. Jadi tiasa antara 500 dugi ka 800 ecan. Mediana tiasa lisan, tiasa tulis. Saha nulisna bisa jalma salawat, bisa oge barudak. Jadi upami jalma salawat sapertos ibu bapak bade ngadamel karangan, ngeunaan kehidupan murang kali eta lebetna kana carita barudak. Atanapi ibu bapak nugaskeun ka siswa tidak ngadamel karangan. Karanganna eta kalebet carita barudak. Ya, jadi aya 2. Jadi barudak biasa nulis carita, nu dewasa oge biasa nulis carita sapertos urang guru. Jadi kita ngumpul masihan pancen ngadamel karangan. Nah, ya kita contohna kurang ngadamel karangan gitu. Aja. Nah, oke, aya jenis prosa pada sastra anak. Hartosna aya warna-warna. Ya sifat-sifat anu sifatna realisme ieu panggambarna we, realisme olahraga, realisme sasatuan, realisme sejarah, anu nambut tina kasangkutan kasajarahan misalnya. Misalnya di Bekasi aya pahlawan saha pahlawan? Jadi Haji Nur Alim. Ali. Urang ditampung tokohna. Urang teh maca hiji sejarah. Terus urang di lobi waktu Haji Nur Alim nuju urang kali keneh. Nah, berarti cerita murang kali ngeunaan Haji Ali anu latarna kasajarahan ya. Aya oge realisme sasatuan. Sasatuan kan bisa nyaritanya harusnya eta seharusnya mah bagian tina dongeng, tapi nalika eta sasatuan dibawa kana kehidupan kiwari ya. Eta terus jadi cerita pondok. Nambut intinya nambut. Terus realisme olahraga. Kita biasa dikarang orang karena hal empatnya jadi kinesi tubuh psikomotoris. Lanjutkan. Kontribusi sastra anak, tadi itu penting. Tuh kontribusi noginya, kang bisa kontribusinya kangge urang kali kini siswa. Ya, kalau sedang ke kangge urang salah pangarang, ternyata mungkin ngabutkeun Aristoteles mah sebenarnya bisa membebaskan emosi, gitu ya. Jadi kita hiji kamakaran emosi murang kali teman baca sareng anu maca apa benten. Nah benten anu maca sastra anu bisa ngadalikeun emosi. Terus diajar rupi-rupi karakter dina carita anu dibacanya. Cerita dongeng yang panggabilah si Pecang bisa si Kancil, ya. Terus terang mengenali saha anu licik, saha anu bagus. Si Kancil dia si monyet, si Pecang dia si monyet. Terus dia bisa mengenali, mengendalikan emosi. Antara belajar banyak dari pengalaman sastra, gitu ya. Pemekaran intelektual. Jadinya tahapan-tahapan kumaha budak bergaul ya, secara sosial tina karangan diawasi. Ya, jika aya pemikiran-pemikiran anu ngaronjak
Kami maca carpon ieu kayak murang kali, terus bandingkeun jeung carpon kanggo remaja, terus bandingkeun jeung anu sawawa, tingkat-tingkat teh kan berbeda, ganteng, ya. Tur nyanda sisi-sisi pemikiran secara penghayatan, secara pemikiran, secara sintesa, ya, mengkritisi sareng sajabina aya dina sastra. Pamekaran imaji, nah iya penting oge-nya. Pamekaran imaji, upami imajinasi urang geuning potensi ya, misalnya potensi unik gitu nya, tiap-tiap jami, tiap-tiap guru ieu teh unik kan. Hiji pribadi anu teu sami malih ngamatan teh namina teh sidik jarina ge teh saminya. Teu aya nu sami, ka ieu teh gaduh potensi anu benten-benten. Eta potensi-potensi teh diantaranya tapi aya disebut potensi sastrawi teh anu gaduh angan-angan, imajinasi-imajinasi. Mun imajinasi nantiasa kawadahan mesti gambar karena visualisasi gambar. Imajinasina karena gerak mungkin visual. Tapi aya oge imajinasina karena sastra, nulis. Imajinasi eta teu kawadahan jeung musik, teu kawadahan ku gambar, tapi manehna nganggap yen ku bahasa nu diseratkeun. Nah, eta imaji anu katalina sareng Saur Anderson pemikiran anu tingkat luhur, ya. Saur ahli bahasa, ya. Ciri jami anu bahasana bener, sistematis, nyetep seureun, ngaruntuh di adi gazet teh cok gitu nya. Eta ningalikeun kognisi anu cerdas, kecerdasan intelektual. Ini sastra eta disusun. Nah, antara imajinasi eta murang kali teh, gitu ya. Imajinasi murang salaku pangarang, imajinasi budak ge anu dipiwarangan kan. Kudu di kalian kudu dikadalikeun dina kekecapan anu marenah, dina alur anu logis, ya, dina carita anu bisa dituturkeun. Nah, kita imajinasi eta bakal ajan mewek dina kakandahan. Ajang nemukeun rasa sosial, harus kan tenang, antara dina carpon, dina carita kan sanes unggul saurang tokohna, tapi aya tokoh-tokoh sejen. Kumaha hubungan-hubungan relasi-relasi antar tokoh mungkin mengaruhan tokoh A jeung tokoh B, tokoh utama jeung tokoh tambahan, tokoh utama jeung kolotna, tokoh utama jeung guruna, jeung adina bisa jadi juga. Nemukeun rasa etis religius. Nah, ieu sami. Lantaran dirinya aya pembelajaran-pembelajaran. Ya. Ngagali jeung nimukeun. Nimukeun teh capan anu terpikir hartos. Sim kuring tos tiasa maca teh 6 tahun, 7 tahun lah gitu nya. 5 tahun lah begitu masih can paham. Anos mengenal salah. Ketika paham itu, kuring kan milarian. Ieu teh naon? Cap ieu teh di Sukabumi mah teu aya cap ieu teh. Nah, ieu mah di Bandung. Gitu ya. Antara bisa bacaan karya-karya sastra dina Mangoleh. Mangoleh kan di Bandung. Ya. Aya oge karya-karya anu di Sukabumi, di Jakarta tapi sanes bahasa Sunda tapi bahasa Indonesia. Pemekaran bahasa, terus kan tenang. Urang diajar nganggo bahasa Sunda teh ayeuna, ya, nyeratkeun bahasa Sunda.
Nada hapunten eta buku teh kotor, nada kotor kahujanan kenging nyuhunkeun ti penerbit nanging di penerbit nanti rupina kahujanan bilih engke naha masihan buku teh kotor saran sama bukuna heuteut nya mau kumargi kahujanan rupina di kantor penerbit janten aya nu kotor sakedik gitu.
Iya, tadi saya udah WA ibu ya bu ya. Saya WA saya juga sama ibu. Sama bapak gitu saya WA. Terima kasih bilang ke dia. Saya jam 4. Mau dipakai kapan mama? Mau dipakai kapan? Besok mah bisa. Besok mah oh iya. Atau geser tapi itu atau sesuai itu satu. Nah, udah tuh. Satu, dua, tiga. Iya. Ibu mau? Bawa aja ibu, banyak masih banyak. Banyak masih mau. Biasan kembali pembuking dewa kaluar terbangan. Urang foto sasarangan sadaya panggilan. Ibu banyak.